Bodas. Mak. Mak. Bodas magus teu kuat yang modal. Henteu bisa nagogna ieu teh. Jadi we busia tunggal poe teh. Bodas magus teu kuat. Mak, teh atuh ulah busia tuh aing. Aku bodas mangungkeun baskeun. Aduh bodas ulah. Pedang dege mama maut. Ya nya, mun emak maut. Bodas masih ke budak tetangga. Enggak penting aja blay wae. Aduh, ieu mah geus waktuna. Aduh, marek pae. Narik pae. Aduh. Mah padanya di jalan ke bisi kasosopkeun neraka. Tenang moal bodas. Mah geus persiapan ti awal. Mama petana si Dora. Wah, nyasap mah paling ge jadi bolor jeung tarik. Oh no. Alah, geus waktuna. Mak pae heula nya. Nyasap mah kade di jalannya. Bodas, Bodas, Mak, di mana yang digeroan menila-lila? penontos ngetang beas. Mana ngetang beas? Tuh gawe, angguran mah tugeran nyeuseul loba seusehaneun. Mana nita emalin? Mana wani nembak ka urang, rek dikutuk jadi batu. Beda carita mah. Geus saha nu jig-jig geureuh nyeuseul? Ya. Ya Gusti. Kasihan abi pameget anu beunghar. Anu kasep. Oh no. Nu pinter keur bener. Nu jujur teu bohong. Kalahnya nih. Pokona mah nu kitu we Gusti. Cicing. Yeuh, kuat seuseuh eta ka cicing nolong panto bisa nontot jodoh sia. Teu cicing wae jeung urang coba maneh mah jahat parab. Parawan, ternaun di dieu. Bermodalnya. Saha maneh? Aing mau. Demit benernya. Misiun. Oh, balik ke anak gue. Gelis gelis teh sengklek nih. Ya, cepangkeun abi peri susukan. Ratu di segala lele. Kela. Panan carita bawang merah, bawang putih mah eueuh prianti. Sabodo teuing beruk urang mah di dieu rek ngabejaan. Tuh baju palin disusukan. Geus bye. Lah, mana? Lu kumaha atuh itu baju dan lebih karesep ku si emak. Kumaha atuh? Bodas ka dieu. Kumaha maneh teh lulumpatan? Itu biasa guys di udag fans. Wow. Lain. Iya, urang teh di udag minum tere urang, pedah ngaleungitkeun bajuna. Oh, baju nu tadi leungit. Can kapangginya? Karunya. Ulah karunya atuh peri anggur mah bantuan. Yeuh, atuh teh nanya. Pak, indung tere urang ka mana? Indung tere maneh masare di imah geus ayeuna mah urang rek mawa maneh ka istana raja. Kela aik naon? Nyarek dijadikeun babu. Nya lain atuh rek dikawinkeun jeung pangeran. Kela, nah pangeran bet hayang jadi kawin jeung urang. Kapanan dina caritana ge bawang bodas teh dikawin ku pangeran. Tuh atuh mana pangeranna? Ya, kela. Tah milih can di check out milih.